Waalaikumsalam. Di mana wae na jeung patepang deui urang-urang anu mana obrolan galeuh ngidul teh. Saka dilajengkeun atuh biasa teh di-subscribe heula, paling bener di-like heula mangga takol heula loncengna. Supados panginten mana teh coba gitu lah. Riwal. Para wagi panginten ayeuna teh ya kalurasan neme urang teh ngantunkeun bulan puasa. Lah geus masuk. Hirup panginten kersimu kuring mah hiji kasedihan gitu. Maaf bisa dibunga tuh. Tah ieu. Apa bisa ada hati beurang? Hah? Bisa ada Tah ieu. Hartina teh mun puasa kamari teh weuna naonan gitu. Jauh naon puasa. Hah? Ayo mamanya bacanya. Nya tuh sebenarnya mah ieu lamun kurang hafal kana barokahna bulan puasa. Nya. Kudu sedih ditinggalkeun bulan puasa. Emang ribet sekali ini kalau bunga sedih. Cuma atau ilain mah dipikaran aya wong Iya. Dahar burang bok-boknya orang pan ke Iya. bola. Dina bulan naon deui anu sareng jadi ibadah. Pan bulan biasa jadi bisa ibadah mane meureunna. Lain ari dina bulan puasa mah segala rupa jadi ibadah. Sare Nungguan adan we jadi ibadah bulan puasa. Nungguan maghrib teh. Nah, sore mana centang tuh jadi ibadah. Centang itu menang pahala, puasa biasa mah. Tapi buka, pan menang pahala. bener wah. Iya, jadi sama nama lamun ngarti makana bulan puasa na kudu teh sedih. Eureun tina puasa. Atuh kieu kode saya mending kana satahun puasa tuh. Naon teh? Setahun atuh puasana. Nang eta mah teu diajarkeun kitu mah aya ge puasa Daud teh bah anu sampai eureun sampai puasa eta mah kitu. Puasa naon? Ari Daud. Pengertieun Kanjeng Nabi Daud kapungkur saumna teh sadikeun saum sadikeun teu kitu. Disebut teh puasa Daud ku urang teh kitu. Masih geus puasa Daud mane. Sapoe enak dahar isuk teu mane mah sarua. Da teu boga eta bari puasa. Beda teh euy. Oh pahala eta mah. Jika diniatan. Da teu diniatan kitu. Nya mane bener sedih mane dipikir urang teh ulah alah mane ulah teh. Tah urang teh ulah lu barang suka bunga. Tah ieu. Menang suka bunga mah sabab tapi kudu ngarti suka bunga. Nya. Yang dina lebaran teh hatina urang teh balik deui kana kasucian teh cenah. Fitrah. Karena fitrah teh urangnya juga terlahir kembali tadi budak orok cenah we. Gitu tah. Kela kalau kopi dipegang. Eta teh khusus keur urang puasa atawa anu teu puasa. Eta teh bahasa eta teh mah abi rada teu ngartos tah. Keur nu puasa. Lamun keur nu teu puasa Menang naon nu puasa teu puasa. Tuh. iya Iya puasa teh cantang teu menang. Eta teh Cantang balik deui kana kasucian anu puasa ge. nya. Namun teu ditutup ku zakat fitrah. Tuh. Sampurna ku eta. Sampurnakeun ku zakat fitrah eta apaan? Tapi teu cukup eta wungkul kok. Naon deui mah? Igo puasa nalek ibadahna leukeut salat pentingna Quran. Nya. 30 kali balikan misalnya zakat fitrahna tapi lamun igo nya cadan hate inum Nya. leuweurna naonan tak kabean teh leungit pahala. Tah keur nu kitu mah teu jelek teu kaasup jelema anu balik kana pipi. Nya cadan hati inum Iya. mah. Bener kumaha mun nya sadar tadi kade gitu. Ngambil nyeri hati inum. Oh. Ngambil nyeri hati inum. Cuaca dicacang. Lain itu mau komo gitu mau iya mah cacak kayaknya dari wungkul teh geus eueuh tepalana teh naonan Jangan menyebutkan anu lah, mama kela atuh. teh gitu teh kitu Lain tapi iya dulu kan ke abi dah siapa gitu gawe matahna bah kudu dijaga urang geus capek-capek puasa sabulan camplongnya urang teh salat ge ditabahan ngada nya tambahan tapi di akhir urang teu ngeunang-ngeunang pan rugi. Nu mata kudu dijaga di akhir. Kan
kade kurang teh ka ieu Nomor hiji mah. nomor hiji teh. Gitu. Tapi dia kok mau dia pergi ke Indo mau pergi tapi mau di cita-cita teh. Pabelikan anu, Ya. pabelikan anu kan nggak mari ge. Pabelikannya jangan mau dicengek, kalau 1 kilo. Ya. Ke lebaran. Heeh. Ada duit 100.000. Balikan bapak. Belikan, Nih. 5.000-an we. Papi teh. Aman buun. Apa dititah ku Indo? Ya, dititah beli teh. 100.000 merece. Manehna? Beli, selalu. 5.000 we. Kali mana buun balikan? Pan sakali mah kau habis. Tak iya siapa ya? Mau paling dorong teh. Eta cuma Lain kedua merek inung teh. sarua nya sadang kene urang supamone da ngabohong. Oh, nggak bohong aja sarua we. Jadi tah urang teh teu cukup ku mayat eta tunggu seringgo. Oh, Nyatana nu leuwih utama mah eta kudu ngajaga. Kayak aya anu tanyakeun naon ieu. Ieu urang zakat yang beureun mangrupakeun wajib naon nya. Wajib kudu mampu. Wajib ke rumah. Kudu mampu. Ya nu mampu yang dobrok Nu mampu teh nu mana pertanyaan? Hayang zakat fitrah tapi jalan-jalan begitu namun. Punten tapi mana ya? Ya. Lah, Hmm. dina masih lotre. Hmm. Eta teh nah jadi Tah eta mah suruh jeung ngaledek ka Allah poe. Kelakuan gitu mah kok. si ieu teh gitu. Nah, tara di dia mah. Jangan apa? Si kira zakat teh ieu keur maresihan si ieu nya kudu kotor. Daripada henteu teh gitu. Iya, lamun ti lain sasaku. Nya, hayang bersih. Nya. Si saku nanti dikenal letakkeun heula bersih moal. Moal tuh. Sama jeung kitu ada mah bah kotoran beuki ngaruksak eta mah kalau pahala ibadah urang. Jadi ulah teh. Tah Oh, ieu mah tino ngajual minuman keras dipake zakat. Sama jeung ngahina ka Allah pasti jangan cicing dah. tah eta nu ngahinakeun agama teh nu kana ditu tah. Gitu. Sugan teh sarua sarua. Ya, ari zakat mah kudu tinu hasil kesang urang, kudu nusubat ke urang. Nya. Kudu dipake. Nya. Jeung anu dibikeun ge pan kudu luyu jeung nu nilena teh nu di dahar ku urang. Ulah kieu. Ari urang Meuli beas sampai 12. Meuli beas 12.000, ari zakat 10.000. Menang bener tuh. Tah eta teh ku parang teh goreng teh depan kudu sesuai jeung luyu jeung Anu dirasa. urang. Berarti Atau nama kieu. bener bang, mau mere baju si abah kan si mes mere baju kayak gitu. Heeh. Mere nanti mus, mau nih dipakai lap ya, itu pantas adanya. Eh, tapi- Dibikin kayak gitu. Tapi eta udah di zakat. Tapi tenang mah sih. Sakoh eta mah. Sakoh. Ngan lamun pang alus dah, lamun leuwih alus dek barang beres. Ya. Anu ulu. Nuwet tuh. Alus bere, teh nu diping paling dipikarsa kurang. Iya ada resep iya mas. Apaan ibu itu teh baju teh di toko urut. Kan 5 tahun cara dipakai-pakai di deuneun pokoknya. Bagus kebul Iya. Di kalinya teh pernah dipakai dari 5 tahun itu. Oh di baju teh. Lain mau nih, ego istilahnya namanya merenan ku umur mau nya dari ngaji mah teu bisa teh. Ku umur bang. Aku bang itu. Heuh cek Pak Haji Haris teh go. Geus boga ke zakat fitrah. Lain Pak Haji Haris eta jeraga teh. Iya raga atuh. Juragan angkot, juragan angkot. Cipanas. Jeung bijaksana ya Allah. Era ulah peda diasupkeun kana YouTube nyebut Haji Haris bijaksana si mah. Mau nih bere teh persantan sok ade. Poe ngomongkeun Haji Haris si mah. Iya mah aduh. Go. Keur dahaya. Lain-lain zakat Pak Haji catat. Heuh cenah teh cokot Pak Haji ah moal Pak Haji sampai. Nah, pada jatah teh jalan heula. Ngarangkul kabeh teh. Nah, cinta Pak Haji ngarangkul. Cenah buat mana pinter si Pak Haji. Jadi abdi hayang hasil cek mau teh. Neangan heula, tangan heula. Dan zakat teh wajib teu nu mampu. Kan pertanyaannya nu mana nu mampu teh. Mana? Ye. Jadi lamun dina poean isuk urang boga kendahar. Aya leuwihna teh wajib zakat. Oh, ke isuk aya dahar. Ya, isuk lebaran tah. Nah. Aya kendahar sakeluarga teh urang teh. Urang. Aya leuwihna. Wajib zakat. Tah, kudu zakat. Lamun eueuh, Uang kan kudu narima berarti urang eueuh atuh. sing udah wae. Tapi mah ari mah wae poni. Oh, ieu mah tetep boga ge hayang narima. Narima, tapi mah Tak zakat. urang teh tak gorengna teh euy.
geus lila teuing urang teh dibebenyokeun ku bantuan-bantuan anu teu ngadidik kok. Setuju Moni. Setuju. Eta anu nyababkeun sabenerna mah bangsa urang teh jadi bangsa tukang nambah. Usaha hayang mere. Lagi mah we gitu. Hayangna teh nu rapis we hayo gitu. Teteangan toko nu diskon gitu kan kalau Beri sarua kan. Hah? Beri sarua harga teh bari diskon. Lagi harus bodoh we lah urang teh ku diskon teh padahal di mana ya jelema nu dagang hayang rugi da mana aya. Iya bener. Lagian make diskon ge agar we. Tapi Moni si Bar mah ini kameramen luar biasa. Kan nama tidak mudik. Wah, makanya mudik. ulah beda sama itu menuju Subarman. Lain ngarah kabit dulu kamera. Ya, kalau kemarin itu bukan bensin. Ngoas itu ayah. Ayah kok abis atau dia cenah ngatuntur kan tadi ka mana? Ka kapong, kumaha pinuhan ya cenah gitu. Dia teh tenang gitu. Harus dicenat. Tapi ge da. Ya kan kalau ada sudah kok. Lain ya kan. Sudah. Kela tuh. Ya kayak kudu anu ngaliwat kelas. Pemirsa orang aja nih obrolan rakyat 100 dibanding ngalagung. Nah, di atas ya.